Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng Miss dina mata pelajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna Miss bade ngadugikeun materi pamungkasnya dina semester ieu nyaeta materi aksara Sunda. Nya sateu acan urang kawitan, mangga sasarengan urang macakeun basmalah heula. Bismillahirrohmanirrohim. Mangganya urang kawitan. Aksara Sunda teh dibagi jadi 4. Nyaeta aya aksara suara, aksara ngalagena, rarangken sareng wilangan. Ayeuna urang bahas hiji-hiji nya. Anu kahiji nyaeta aksara suara. Aksara suara dina bahasa Indonesia mah biasana disebut dengan huruf vokal. Tah, aya naon wae? Aya a, i, u, e, o, e. Nya, dina bahasa Sunda mah aya tambihanana nyaeta e sareng e. Nya, anu aya curekna ieu ta anu aya garisna nyaeta dibacana e. Nya, pami anu polos kieu dibacana e. Anu ieu rada berat jadi e. Nya. Lajeng eta aksara suara atanapi aksara vokalnya. Ayeuna aksara ngalagena. Aksara ngalagena dina bahasa Indonesia biasana disebutna konsonan. Tah, tapi bentena ya bedanya kalau di konsonan huruf konsonan bahasa Indonesia itu belakangnya ya, misalnya B, C, D gitu ya. F, G, kebanyakan gitu ya, H. Nah, tapi pada aksara ngalagena dina aksara Sunda sadayana aksarana teh tungtungna sora vokalna nyaeta A. Bisa ditinggalnya K. Nah, ieu tah. K, Ga, Nga, Ca. Nya, ieu sadayana huruf tungtungna huruf vokalna nyaeta A. Nya, mangga tiasa oge bari ditinggal buku paketna. Nya, supaya lebih jelas ya dibuka buku paketnya. Materi terakhir dilihat di daftar isinya. Lajeng deui aya aksara ngalagena tadi teh aksara konsonannya. Urang lajeng tadi aya aksara ngalagena aya rarangken. Rarangken dibagi 3. Nya aya rarangken luhur, rarangken handap sareng rarangken sajajar. Tah, Miss naon sih rarangken teh? Rarangken teh nyaeta dia itu berfungsi merubah huruf akhir, huruf vokal akhir ini ya menjadi menjadi huruf konsonan sesuai tujuan kita. Ya, atau merubah huruf vokal A menjadi huruf vokal yang lainnya, ya. Ayeuna urang bahas heula rarangken anu luhur. Rarangken luhur. Kenapa disebut rarangken luhur? Karena ditulisnya si tandanya ini di atas aksara, ya di atas hurufnya. Ya, makanya disebutnya rarangken luhur. Rarangken luhur teh aya sabaraha ieu teh 1 2 3 4 5 aya 5 nya. Aya panghulu. Urang bahas heula hiji-hijinya. Aya panghulu. Panghulu teh contoh nanya ieu aksara ra. Jadi panghulu mah ngarobah sora aksara A jadi sora I. Nya, tah ieu aya contoh aksara ra. Nya, pami kieu hungkul tah polos, tah ieu mah dibacana ra. Tapi pami ditambihan rarangken panghulu di atas aksara ra, dibacanya tidak lagi ra, tapi dibacanya ri. Ya,
ra, ri. Ya, ini ra, tidak ada penghulunya. Ini ada penghulunya, dibacanya ri. Begitupun yang lainnya. Misalnya, anu kadua pamepet. Pamepet ngarobah sora A jadi E. Ya, tah, sora A jadi E. Misalnya, ieu aya deui aksara ra. Nah, ayeuna pami ditambihan rarangken pamepet, berarti dibacana sanes ra deui nyaeta re. Ya. Oke. Ieu ra, ieu re. Ra, re. Ya, tinggal ieuna si rarangkenna. Ya, aya paneuleung. Paneuleung ngarobah sora aksara A jadi E. Ya, ngarobah sora aksara A jadi E. Ya, aya deui aksara ra ditambihan paneuleung di luhurna. Jadi dibacana sanes ra deui, jadi dibacana re. Ya, lajeng panglayar. Nah, pami tadi mah panghulu pamepet paneuleung teh ngarobah A jadi E. Pami ieu mah nambahan sora panglayar mah. Tapi ditungtung tiasanya, ditungtung aksarana. Misalnya ieu aya aksara K. Nah, ieu mah dibacana K hungkul. Tapi pamin ditambahan rarangken panglayar, dibacana sanes K deui. Tapi kar. Nya, kar. Ieu K. Ieu aya rarangken panglayar. Jadi dibacana kar. Ya, ieu ka, ieu kar. Nah, lajeng ayeuna aya panyecek. Panyecek oge sami nambihan sora. Sorana sora eng. Ya, ieu aya deui ka. Ya, ka ditambihan ieu panyeceknya rarangken panyecek. Jadi dibacana sanes ka deui nyaeta kang. Ya, tah ayeuna pamisi aksara ra, misalna ra. Ra ditambihan panyecek. Berarti dibacana sanes ra deui, tapi rang. Ya, ayeuna urang praktek heula nulis rarangken luhur rarangken luhurnya cik ayeuna regepkeun. Tah ayeuna urang tinggal contoh penulisanana. Ya, contona misalna ayeuna urang bahasna rarangken luhur heula nya. Tah anu kahiji tadi teh panghulu. Panghulu ngarobah sora A jadi I. Contoh nu kahiji nyaeta umi. Ya, umi ieu aksara U sareng aksara ma. Tapi aya panghulu di luhurna, jadi dibacana umi. Pami ieu teu aya, pami si panghuluna dihapus, berarti tetap dibacana uma. Ya, nah, jadi ieu teh aksara U sareng aksara ma. Ditambihan panghulu di luhurna, dibacana umi. Lajeng, aya contoh deui kaki. Aksara K sareng aksara K nya ditambihan panghulu jadi dibacana kaki. Teras aya contoh dasi. Aksara da sareng aksara sa ditambihan panghulu di luhurna dibacana dasi. Ya, eta panghulu. Ayeuna pamepet. Pamepet ngarobah sora A jadi sora E. Misalna gelap. Ya, ieu aksara ga. Tambihan pamepet jadi ge. Ieu aksara la. Ieu aksara pa. Ya, tah ieu oge mangrupa rarangken tapi engke nya ku urang bahasna. Tah, ieu ga aya pamepet dibacana ge. Ieu la, ieu pa. Pa aya pamaeh, ieu teh namina pamaeh nya. Jadi dibacana
si A na teh dihapus. Jadi mung P hungkul. Jadi dibacana gelap. Ya. Ga aya pamepet, la sareng pa aya pamaeh. Jadi dibacana gelap. Ieu gedang. Ya, ieu aksara ga nganggo pamepet ge. Ieu aksara da nganggo ieu teh panyecek. Ya, eng. Nah, jadi dibacana gedang. Pami si ieuna si panyecek na teu aya, dibacana berarti mu ge da. Kita make eng. Ya. Nah, kieu. Misalna pami ieu geda. Pami ditambihan panyecek tah gedang. Ieu oge sami. Pami ieu berarti dibacana sakedap. Tah pami si ieu teu aya si pamepetna nya berarti dibacana gadang. Sanes gedang. Tah lajeng ayeuna paneuleung. Paneuleung ngarobah a jadi e. Contona beheung. Tah ieu teh aksara ba tambihan paneuleung jadi be. Aksara ha ditambihan paneuleung he. Tah tambihan deui panyecek eng. Jadi dibacana beheung. Pami teu aya rarangkena dibacana mung baha. Ya, tapi karena kita mau menulis beheung berarti kita tambahkan paneuleung dan panyecek. Contoh kaduana nyaeta gerak. Aksara ga ditambah paneuleung jadi ge. Ya, lalu kita tambahkan aksara ra. Ya, gerak. Kalau si paneuleungnya dihapus berarti dibacanya gara. Ya, karena ada paneuleung dibacanya jadi gerak. Lajeng panglayar. Ya, jadi nambihan sora R. Contona karya. Tah ieu aksara ka. Aya panglayar di luhurna dibacana sanes ka deui tapi kar. Tambihan aksara ya. Jadi dibacana karya. Lajeng ajar. Tah aksara a sareng aksara ja ditambihan panglayar. Nah, jadi dibacana sanes aja deui tapi ajar. Lajeng panyecek. Nambihan eng. Contohna akang. Aksara a sareng aksara ka ditambah panyecek eng. Dibacana sanes aka tapi akang karena ada panyeceknya. Teras dadang. Aksara da sareng aksara da ditambihan panyecek eng di luhurna. Jadi sanes dibacana dadanya tapi dadang. Tah, kitunya eta contoh rarangken luhur. Pami tadi mah aya rarangken luhur, urang lajengnya ayeuna aya rarangken sajajar. Nya, rarangken sajajar. Nyaeta kenapa bisa disebut rarangken sajajar? Karena penulisannya ada sejajar dengan aksaranya, ya. Entah itu di depan atau di belakang aksaranya. Anu kahiji, yang pertama aya paneleng. Nah, paneleng merubah suara aksara a jadi e. Bisa dilihat sendiri ya. Ada aksara ra, kita tambahkan paneleng di depan aksaranya, jadi dibacanya re, bukan ra lagi. Ya, kalau ada si rarangken ini, paneleng ini. Terus lanjut ada panolong. Panolong merubah suara aksara a jadi o. Misalnya aksara ka ditambahkeun panolong di tungtung aksara na.
di belakang aksaranya, ya. Jadi bukan K lagi dibacanya, tapi ko. Ya, ingat ya. Kalau ini doang yang polos K. Kalau ditambahkan ini dibacanya ko. Namanya panolong. Lanjut, ada pamingkal. Pamingkal mah nyalusupkeun sora aksara Y karena sora asalna. Ya, jadi kita kasih aksara Y ya atau huruf Y di tengah-tengah suara aslinya. Misalnya, ya ini kan aksara K. Kita tambahkan pamingkal di belakang aksaranya. Berarti dibacanya bukan K lagi, tapi kia. Ya, karena apa? Karena ada pamingkal. Karena pamingkal itu menyelusupkan suara aksara Y. Ya, misalnya juga ra. Kalau misalnya ra dikasih pamingkal. Ya, bacanya bukan ra lagi, tapi ria. Gitu ya. Lajeng aya pangwisat. Nah, pangwisat eta nambahan sora aksara H karena sora asalna. Nah, kalau ini menambahkan suara H. Bisa dilihat ya, ini aksara K. Kita tambahkan pangwisat di belakangnya. Bacanya bukan K lagi, tapi K. Ya, ra misalnya ditambahkan pangwisat. Berarti bukan ra lagi, tapi rah. Gitu ya. Lajeng aya paten atanapi pamaeh. Nah, pamaeh mah ngaleungitkeun sora aksara A. Kalau tadi menambahkan dan menyusupkan aksara, kalau si pamaeh ini mah fungsinya adalah menghilangkan aksara A. Ya. Misalnya aksara K. Nah, K ini KA ya. Kalau ditambahkan si pamaeh, berarti dibacanya bukan K lagi. Ek. Ya. Ra, misalnya tambahkan pamaeh, bukan ra lagi, tapi Ya, nanti kita lihat contohnya. Contoh penulisan rarangken sajajar. Ayeuna ieu contoh rarangken sajajar. Nya, nu kahiji tadi teh paneleng. Paneleng. Ngarobah A jadi E. Contona bere. Nya, pami ieu mis nulis aksara ieu, aksara ba sareng aksara ra. Teu aya panelengna dibacana bara. Tapi pami kieu aya panelengna dibacana bere. Paham nya? Lajeng aya panolong. Ngarobah A kana O. Contona bobo. Nya, pami ieu mah masih dibacana ba. Ditambihan panolong berarti dibacana bo. Bedana pami paneleng aya di hareupeun aksara. Panolong aya di tukangeun aksarana. Nya. Ieu baba pami aya panolongna dibacana bo. Paham nya? Ayeuna anu katilu nyaeta pamingkal. Pamingkal. Nambihan Y di tengah-tengah sora asalna. Contona kiai. Nya. Ieu aksara K, ieu aksara I. Pami teu aya pamingkalna dibacana kai. Nya, tapi pami ditambihan pamingkal, nya nu ieu berarti dibacana kiai. Kiai. Nya, pamingkal aya di tungtung aksara. Kiai. Lajeng aya pangwisat. Pangwisat nambihan H. Nya, contona dadah. Pamimis nulis kieu hungkul. Berarti dibacana mu da.
aksara da sareng aksara da jadi dada. Nya, tapi pami ditambihan pangwisat nya nu ieu berarti dibacana sanes dada deui, tapi dadah. Dadah nya aya pangwisatna. Terakhir aya pamaeh nya contona nilem. Nah, pami kieu hungkul mah berarti dibacana na la ma. Tapi urang teh bade nulis nilem. Berarti aksarana ditambihan panghulu nya ni jadina tah. Teras anu aksara la ditambihan rarangken nile nya sareng m. Nah, kumaha ieu m na menjadi m sanes ma? Ditambihan ieu tah si pamaeh. Jadi dibacana sanes nalama. Pami atos aya ieu nama. Berarti ni lem. Nya aya pamaehna. Gitu nya. Hiji deui nya rarangken teh. Tadi aya rarangken luhur, rarangken sajajar, ayeuna aya rarangken handap. Rarangken handap anu kahiji aya panyuku, ngarobah sora a jadi sora u. Tinggal aksara ra ditambihan panyuku, rarangken panyuku jadi dibacana sanes ra deui, tapi ru. Nya ra ieu ru. Oke. Nah, ayeuna anu kadua aya panyakra. Panyakra nyalusupkeun sora r. Pami tadi mah nyalusupkeun sora y nya disajajar mah. Ayeuna anu dihandap mah sora r. Misalna ka. Ieu aksara ka. Aya panyakrana dihandapna. Berarti dibacana sanes ka deui, tapi kra. Si r-na aya di tengah-tengah. Kra. Nya, paham nya? Tah ayeuna terakhir panyiku. Nyalusupkeun sora l kana sora asalna. Tadi aya y, aya r, ayeuna l. Aksara ka ditambihan panyiku dihandapna. Jadi dibacana sanes ka deui. Kla. Nya, ayeuna urang tinggal kumaha cara atau napi contoh penulisanana rarangken handap. Ayeuna tinggal contoh rarangken penulisan rarangken handap. Nya anu kahiji tadi teh panyuku. Nya panyuku ngarobah a jadi u. Contona buku. Pamimis nulisna kieu hungkul dibacana sanes buku. Tapi naon? Ka. Mis tambihan panyuku dihandapna rarangken panyuku teh berarti dibacana buku. Nya. Nah, lajeng ayeuna panyakra. Nya aya naon nyalusupkeun r. Nya contona cakra. Nya cakra. Aksara ca sareng aksara ka. Pami kieu hungkul dibacana ca-ka. Mis tambihan panyakra di aksara ka na. Nah, berarti dibacana ayeuna mah ca-kra. Ca-kra. Nya, paham nya? Ayeuna panyiku. Panyiku mah ditambihan l di tengah-tengah katanya ya. Contona ngeclak. Nya, pamimis nulisna kieu hungkul mah ieu aksara nga. Nga ca ka. Nya, mis bade nulis ngeclak. Berarti nga ditambihan rarangken nge. Nya, tah ieu celak. Nya, si aksara ca ditambihan panyiku dihandapna.
Jadi dibacana sanes ngecak, tapi ngecelak. Nah, ini tambihan kak na. Aksara ka tadi teh ya nganggo pamaeh nya jadi ak dibacana. Nah, ayeuna ulang. Ngecelak. Aksara nga tambihan rarangken. Aksara ca ditambihan panyiku. Aksara ka ditambihan pamaeh nya jadi ngecelak. Nya pahamnya tasi ca na teh aya L di tengah-tengah. Nah, jadi celak dibacana. Ngecelak. Pahamnya? Tah, tadi mah orang atos diajar aksara suara, aksara ngalagena, nya aya rarangken oge, rarangken luhur, sajajar, handap. Ayeuna aya anu terakhir nyaeta wilangan. Nya tah wilangan teh sami sareng angka. Nya aya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sareng 0. Nya tah tiasa ditinggal aksarana. Nya aksara 1 kumaha, aksara 2 kumaha jeung saterusna. Nya tah mung sakitu wae materi aksara Sunda anu tiasa Miss dugikeun. Nya pami aya patarosan mangga tiasa naros ka WA pribadi wae. Nya ditinggal oge buku paketna sareng sok sing rajin latihan nulis aksara Sunda. Nya bisa dimulai dari menulis nama kalian sendiri dulu. Ya, hatur nuhun kana perhatosanana. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.